Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempakeun nami abdi Bari Muharimani kelas 10 farmasi. Becang benang kuleget. Hiji poe becang datangan kebon bonteng patani. Bontengna keur meujeunna arasak. Becang ngahakan bonteng. Sanggeus bonteng nama beak, becang buru-buru indit ninggalkeun kebon patani. Tepati lila jol patani datang ka kebon. Patani pohara reuas nempo bonteng beak diakan pucang. Patani neangan akal pikeun newak pucang. Sanggeus ngarasa pancek, patani nyieun jalma anu di baluran kuleget. Isukna pucang datang deui ka kebon patani. Pucang reuas sabab di kebon aya jalma keur nangtung. Pucang penasaran terus nyamperkeun jajalmaan. Pucang nanya sababaraha kali tapi teu ditembalan. Pucang jadi keuheung. Pucang najong jajalmaan tapi sukuna jadi rapet. Ditajong deui ku suku nu tukang jadi rapet deui ditenggar ku huluna. Huluna jadi milu rapet. Antukna pucang ceuring ngageunggeuyik pasrah kana nasib. Ini pohara bungahna nempo pucang rapet dina jajalmaan. Pucang nu geus teu walak aya ditewak ku patani, ayeuna moal aya deui ngarusak kebon patani.